Assalamualaikum dulur salembur barea salam dunya. Patepang deui sareng tata dan miharja anu baris ngaduikeun dongeng Sunda. Judulna Sanggeus Halimun Peurai bagian ke-15 atau nabi bagian pabungkas. Mangga barea wilujeng ngadangukeun. Hawa peuting karasa tiis nyelesep kana tulang sandi. Beteung inu kadenge ngurubuk deui. Kakara ingeteun ti barang jual ka rumah sakit kakara ngahuapeun roti we sasiki. Tengah peuting ngomong-ngomong kieu, kamana neangan dahareun. Tadi sore hujan ngecrek taya eureuna. Eueuh pisan waktu pikeun sakalian gulamprang neangan dahareun. Ayeuna geus tengah peuting kieu kakara karasa beteungna lapar pisan. Direret awit bangun tibra, sare dina kursi males. Sirahna ngulahek diganjal ku bantal nu ditangtungkeun. Geus lolos bangsa-bangsa nu ngahariwangkeun teh. Geus leupas tina detik-detik anu asa rek ngeureunkeun jantungna teh. Ina geus cager, panasna geus rerep. Tinggal ngadaguan sehat pisan. 2 peuting deui ina di rumah sakit teh, kakara diidinan dibawa balik. Sajero saminggu nungguan ina di rumah sakit, beuki katara sifat-sifat indung nu nyampakna diri awit teh. Tanggung jawab jeung kadeudeuh awit ka anakna. Ngaheang deui kekecapan awit basa pasea di imahna. Mun manehna tulus pipisahan, awit ngarepkeun inu daek ngaku bapana mun jaga ina kawin. Budakna ge orok keneh, tapi hate indung nu ngancik dina diri awit geus nganclang ka jauhna. Geus kaciptaeun ku awit kumaha lamun jaga ina kawin, taya nu bakal ngawalian. Pimaneun teuing nyirin hatena budak teh. Henteu awit teh henteu bebudakeun saperti nu disangka ku manehna. Cenah pindahna ti indungna teh lantaran hayang diajar macakal sorangan. Bongan ku manehna sok disangka bae agul ku harta indungna. Awit hayang nembongkeun yen manehna ge bisa mandiri, henteu gumantung ka kolotna. Awit hayang jadi indung nu nya-nya bisa ngadidik anakna jaga. Kuruwuk beteung inu ngaguruwuk. Karasa perih na murilit nagih eusi. Rek menta ka awit era deui. Kapalang unggal ditawaran sok nyebutkeun embung wae. Jeung awit teh sok ngabaeudan bae. Ambekeun keneh kitu pada disebut awewe bangor. Tapi geuning teh jejebris ayeuna mah jeung teu nyarek basa indungna indit ninggalkeun manehna di rumah sakit teh. Inu leumpang ngadeuketan pangsarean orok nu dikaribun ku kulambu bodas. Diteutup we orok nu keur ngagebra teh. Dedeuh teuing ngagebra tibra kawas nu regreg nu meh geus aya nu bakal nang tayungan. Geus meunang ditungguan ayeuna mah ina teh di kamarna lantaran geus leupas tina mangsa-mangsa kritis. Teu pubugu hatena ge ngarasa regreg. Asa bisa engapan deui nenjo ina geus cager teh. Tina kaca jendela katenja di luar poek meredong. Rumah sakit geus sepi, sakabeung-kabeungeun kadenge gandeng na gelinding kareta nu ngaliwat. Ih, nah beuteung teh teu beunang teuing diparepehan cek inu ngagerendeng. Lempang ka tempat meja dahareun. Ayeuna mah awit ngagolerna teh yang hareup kana meja tea. Inu rek ngarongkong rantang tapi teu tulus. Da katenjoeun awit obah gigisik panon. Sakali deui ngadeuketan, kop nyewol sangu sacewol jeung gorengan hiji. Celeukeut aya sora seuri ditahan. Inu ngarandeg red ka awit. Awit nu seuri teh ngalindur kitu. Henteu teu ngalindur seuri nya jeung seurikeun manehna tangtuna ge. Inu ngadeuketan. Nu seuri bangun saeleun terus seuri. Sst, kunaon wit? Awit cengkat neuteup ka inu. Kei deui seuri ditungkupan ku leungeunna. Inu ge teu tahan, kei deui seuri. Kunaon wit? Cek inu. Tapi nu seuri angger beuki ngah kei. Di deukeutan ku inu, kek tak-takna duana dicekelan pageuh. Nu dicekel ngagurinjal terus diuk ajeg eureun seseurian. Kunaon awit kumujeng? Atuh dah. Celeukeut deui seuri. Ngagumujengkeun Kang Inu nya. Kei deui seuri teu beunang ditahan. Jadi awit teh can kulem. Teu acan. Nah, tuh make api-api kulem. Hoyong terang we Kang Inu bade naon ngadodok meja. Atuh da lapar wit.
Nah atuh ditawisan tar kersa. Dan unawisanana batur, awit mah beud wae sih. Atuh dapongan. Tekebat. Tak-takna digebikeun, awit ngalias tungkul kakenca, bukna milu nuruban beungeutna, lalaunan disiklakeun ku Inu. Peuting beuki jempling, hawa tiis nyelesep, tiis pisan. Sagbaraya duwi ka dieu dongeng Sunda anu judulna Sanggeus Halimun Peurai bagian ke-15 atanapi bagian pamungkas. Insyaallah urang bari sapatepang deui dina lalakon anu sanesna. Hatur nuhun kana perhatosanana, tata dan miharja pamit, permios.